Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur-dulur sadayana mugia aya dina kayan sehat walafiat. Urang nyarioskeun deui carita si Kislut nu katilu. Cerita si Kislut nu kamari terus nyampe ka hiji nagri nu rame pisan, nyaeta namina Kota Saunggalah. Eta Kota Saunggalah teh rame pisan zaman baheula. Harita Kislut tos ngobrol sareng aki-aki nu keur nyapu. Kislut diajak ka hiji tempat, aya tempat calik, aya tempat keur sasarean. Tempatna diandapeun tangkal caringin, aya oge geuning tempat naeur cai. Sigana aki-aki eta teh lamun tos nyapu kitu manehna naeur cai jeung ngopi kitu kaayana. Lanjutkeun harita Kislut naros ka aki-aki eta, punten ki ari aki teh asli urang mana ki? Cek aki-aki na teh, abah mah asli urang dieu jang. Kieu be abah mah jang gitu. Kadang mun hayang ngopi panas ya naeur cai sorangan kieu. Kadang-kadang sok aya jalma nu lewat gitu, hoyong ngopi atanapi ngawedang, ya aki naeur. Sabab loba jalma nu ti jauh anu kada lieu nu milarian pagawean nu ngeureunnan ngaso ya ku abah teh. Tah ngaropi be, abah mah sok sadia kopi. Aya meureun sakaleng mah jeung gula. Gulana ya gula beureum jang. Nang anak abah ti lembur sok ngadon ka dieu ngirim gula beureum kitu jang. Ke jang ari ujang ka kota ieu ngan saukur bade milarian padamelan atanapi pagawean. Cek aki mah teu kudu milarian Abah Sakri, sabab tuing di mana eta Abah Sakri. Jeung deui nu nami Abah Sakri teh loba, lain hiji dua ribuan buat di dieu kitu jang. Ari can puguh alamatna mah itu jang hingga sore itu ayeuna mah hayu jeung abah ka rompok abah ke abah bade nyiapkeun di ditu keur sare ujang. Aya anak abah supados nyiapkeun gitu jang. Mudah-mudahan ujang betah. Sumuhun bah.
abdi ge bener-bener bingung ya milarina ka mana abah sakre teh. Bingung nama kieu bah abdi ka dieu teh bade milari pagawean sateu acan kenging padamelan abdi teh bade nyiluruk di mana sare di mana gitu bah bingung jadinya. Kieu jang samentawis mah lamun bener-bener ujang bade milari pagawean di daerah ieu ayeuna mah bareng bae jeung abah tuh di rompok abah paling gitu aya meureun 2 kilo mah ti dieu sementawis mah da ujang di dieu teh sasaha hirup nyorangan bisina kahujanan kaanginan da namina kota teu sakabeh jalma harade tapi teu sakabeh jalayan made aya nu goreng nah itu ari abah apal ari can apal daerah dieu mah bingung itu jang abah mah aya jeung saremah tuh di tukang sasaungan bilih ujang bade ngiring ka abah gitu bubuhan waktosna tos sore abahna tos parele gawe tos bebersih di payunan alun-alun kota laju duanana nuju ka imah abah liman kislud harita kaayana gembira pisan rumah anu teu aya hinggana singkat carita abah sareng si selud nepi ka rompokna terus abah teh ketok-ketok we Assalamualaikum 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 Neng terus reket pintu nanti aya nu muka loh be hulu hiji wanoja nu geuning geulis kawanti-wanti endahna kabina bina. Waalaikumsalam bah aduh abah tos mulih mangga eta gembolan abah ka dieu ku nyai di bawa hawar-hawar di jero imah aya anu nimpalan saneh eta siapa tos mulih entos mak itu aya hiji pamuda duka saha nu benar neng sanes tukang kredit mah di luar abahna terus harus kasih selut yang maka celek heula eta didinya dina talupuh abah bade kalebet heula sing tenang sing salse ulah aya pikiran naon-naon kayak abah bade ka tukang heula bade ngabeberes sasaungan ieu nya keur sare-sare mah layak lah mohon bah abdi di dieu bae lah naturupuh izin kitu dongengna ayeuna
bersambung. Aduh aing, aduh punten para wargi ya ada kelok ya. Hapunten anu kasuhun hampura anu kateda ieu dongengna naon tina bahasana campur-campur maklum abdi mah can nguasai babasan. Penting mah ngarti bahasa Sunda lah aing. Gitu. Oke, disambung deui episode kaopat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.